kakak kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk kayak gitu atuh nu kacida pisan minang diganti mengukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti enak kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja iya oge tijang baran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulinciran dina tuurna we ulah teh oh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut mah bakal baranahan urang ka itu lamun nukut eta keun nepi ka sapaehna cenah cek caturanggana oh siling ge karek cenah bakal mawatis paniisan teh ka ituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulinciran dina di deukeut cucungikna lamun disebut kita turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kareueuhan teh didinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan diponcit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewe teh asa beuki ngaco teh euy dan nanya teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nanakeun domba nu alus kumaha cing siling nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin ya pantes satu domba alus saya minang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung dijak kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tandukna lele wedeh halus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu jeung nu hirup pangna mah kitu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we tah mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu nepi ka badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang
doma teh seperti di dia doma kayu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kanang nu nganterkeun ge ngongkos mah kumaneh nah ge bagel tak gitu tak eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nyaahan dedeuhan welasan asihan alus eta teh doma teh kitu seperti nasi lain ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade ka doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da